Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab sapi natun naja kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparinna nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparinna nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadaya jenis puja anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunia wadini sareng urusan agama. Wasalla jeung muga nambihan rahmat saha Allah Gusti Allah wasallama sareng muga nambihan kasalamatan ala sayyidina kadunungan urang sararea Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina anu janten panungtungan sadaya para nabi. Wa ala ali sareng kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbi sareng sahabat Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Wala hawla jeung teu aya daya upaya pikeun ngalaksanakeun taat wala quwata jeung teu aya kakuatan pikeun nyingkahan maksiat illa billahi angin ku pitulung Allah al-ali dat anu maha luhur al-azibi turdat anu maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah syahadatun tegasna kahiji nyaksikeun an kana saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegeun salat wa itauz zakati sareng mayar zakat wa shaum Ramadan sareng puasa dina bulan Ramadan wa hijjul baiti sareng munggah haji ka Baitullah. Man kajalma istata'a anu kaduga itu siman ilaihi ka itu bait sabilan di jalanna. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya 6. Antu minna tegasna kahiji yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kitabihi sareng ngimankeun kana kitabna Allah wa rusulihi sareng ngimankeun ka utusan Allah wa bil yaumil akhiri sareng ngimankeun kana poe akhir wa bil qadari sareng ngimankeun kana qadar papasten khairihi tegasna alusna itu qadar wasarhi sareng gorengna itu qadar minallahi ti Gusti Allah taala. Paslun ari eta pasal makna la ilaha illallahu ari maknana lafaz la ilaha illallah. La ma'buda eta teu aya anu wajib diibadahan bihakin kalawan sanyatana fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg eta salasun aya 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan tegasna kahiji sampurna umur 15 tahun fi zakari di lalaki wal unsa sareng di awewe wal ihtilamu sareng kadua ngimpi jima fi zakari di lalaki wal unsa sareng di awewe litis yang isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu sareng katilu haid fil unsa di awewe wungkul litis isinina karena umur 8 tahun.